Gugus ya Allah di jero poe Jumat teh aya hiji jam, aya hiji waktu anu teu pati ngakuran manusia seorang muslim di jero eta waktu kemudian menta baik urusan dunia maupun urusan akhirat langsung bakal dibere ku Gusti Allah. Nyaritakeun ti Kangjeng Nabi bahwa poe anu terpilih teh aya 4 lain sambarangan poe nu 4. Nomor kahiji yaumul Jumat. Poe Jumat teh lain sambarangan. Lantaran dina poe Jumat teh fiha sa'atun la yuwafiquha 'abdun muslimun yas'alullah ta'ala syai'an min amri dunya wal akhirah illa atahu iyyahu. Gugus ya Allah di jero poe Jumat teh aya hiji jam, aya hiji waktu anu teu pati ngakuran manusia seorang muslim di jero eta waktu kemudian menta baik urusan dunia maupun urusan akhirat langsung bakal dibere ku Gusti Allah. Poe Jumat tinggal jamna jam sabaraha teu dibejakeun ku Kangjeng Nabi. Apakah tas subuh, apa jam genep, apa jam 7, apa 8, 9, 10, apakah jam 12, apakah mantes Jumat atau asar teu dibejakeun ku Kangjeng Nabi. Maksud teu dibejakeun abeh full sapoe Jumat teh ulah ka mana? Ulah ka mana? Coba lamun dijelaskeun. Oh, ieu teh waktuna teh jam 12 atau jam 12 kabehan. Ngintip jam 12. Atawa jam hiji ngintip jam henteu. Pokona mah sapoe Jumat bae. Ulah aya nu sempet-sempet ka pasar. Ulah aya nu sempet ka kantor. Bangkrut negara. Ulah aya nu sempet bae ka mana ka sawah pa Jumat mah geus bae aja kelan tasbih bae 10 tasbihna 9 jual hiji atuh siapa jualan keneh bae. Nah ieu pa Jumat lain lalagaan sebutna ge sayyidul ayyam rajana poe Jumat. Mentak diprediksi mungkin bae waktu ijabahna teh sabada azan Jumat. Sabada azan. Tah, sabada azan di dinya waktu ijabah. Cek sakaol sabada salat sunah. Begitu azan langsung salat tas setelah salat sunah. Cek sakaol mah memeh imam naik ka mimbar didinya gegeraan menta. Begitu imam keur naik, ya Allah menta dunia Gusti. Mobil. Teu parugu. Ulah di empat isin jero hate bae. Siksa kaul mah antara khutbah 2 khutbah kahiji diuk tah di jero diuk dirinya waktu ijabah. Cek sakaol mah beres khutbah kadua memeh dilaksanakeun salat Jumat. Cek sakaol mah ta salat Jumat. Cek sakaol deui mah jam hiji. Cek sakaol deui mah bada asar. Cek sakaol deui mah memeh azan magrib.
tanu mantak poe Jumat mah geus bae ngintip jem bae. Di mana asal didinya pas orang mentang geus. Dibere langsung. Asal orang pas di waktu eta geus. Masyaallah. Ngan modelna eta ongkos Lailatul Qadar. Lailatul Qadar teh kan teu dijelaskeun ngan kebiasaana malam-malam ganjil padahal mah teu kitu. Kebiasaana malam lilikuran padahal teh gitu. Bebelasan gaya nu manggihan Lailatul Qadar. Abah nyongsrong urang Lailatul Qadar dengan modelna asal aya Lailatul Qadar bae malam eta urang tunduh. Dibentah-bentah ke kieu asa di mana? Tunduh. Tak ieu ge waktu ijabah teh kos kitu. Poe Jumat. Yes, nomor hiji poe Jumat. Nomor kedua Yaumul Arfah. Poe Arfah lain lalagaan eta poe teh ngabogaan nilai anu pohara. Lantaran di mana terjadi poe Arfah yubahillahu taala malaikatah. Allah ngabanggakeun diri terhadap malaikat. Cek Gusti Allah ya malaikati unzuru ila ibadi ja'u susan kubra deuleu kumaraneh hamba-hamba aing anu dararatang di berbagai penjuru negara di pelosok-pelosok dengan penuh karudinan. Poean Arfah mah di Mekah ngan sakadar make dua helai. Eueuh nu make jas. Eueuh nu make dasi teu berarti di hareupeun Allah mah jas jeung dasi. Kedeul banget lagi. Eueuh nu make endeu ka Arfah asup ka salon teh aya. Eueuh, tah dek apel ka salon mah. Ka Allah mah ruwag-ruwig tur kedeul boro-boro ngurusan awak bugu baju ge teu dipake ngan saukur dua helai. Cek Gusti Allah hei malaikat pandang ku anjeun qad anfaqul amwal nyana daratang ka Arfah aya nu ngajual sawah aya anu ngajual mobil aya anu ngajual buruan imah aya anu ngajual kebo berikut jeung anak kotok-anakna tuh menghormati ka aing kabeh ge hayang lain bae nu ngoran nini bengking tuh deuleu Gusti aki-aki deuleu dararata hayang nyaos sia malaikat tuh nini itu mah tuh embe dijual kotok dijual buruan imah dijual jeung anak-anak kotokna nah menghargai ka aing hayang kapanggih jeung aing ternyata horenganan di nagarana mah pamarentah eta teh horeng ngaleglegan duit nyana mah ngajual anak kotok tapi nagara mah geus sakean juta asal tanda tangan haji meunang pikir ku sia coba malaikat aneh tante lamun nyana ngajual anak kotok hayang kapanggih jeung aing kumahaon peta bupati hayang menang jatah ku goblok-goblokna bupati ku goblok-goblokna presiden tuh anak kotok dijual hayang kapanggih jeung aing nyana meuli Lexus tolong teh coba tapi eta mah begitu di Amerika lain di urang di Amerika tuh mana di Amerika begitu sedih urang aju ngadagoanana geus nya nyaho malaikat aya anu 5 tahun beyana cenah di Indonesia mah 27 tahun kabur malodar hayang kapanggih jeung aing tuh taha saksian ku aranjeun kabeh geura ge Hajuat Abul Abdan isyhadu inni ghafartu lahu tidak terkecuali nu aya di Arfah
waing dihampura kabeh dosana. Untung jasa jelema nu di Arafah. Untung jasa jelema nu di Arafah. Dua tah poe Arafah. Hiji poe Jumat, dua poe Arafah. Geus urang ge atuh poe Arafah geus ulah make ihram bae. Sanajan di dieu ge. Kunaon Mang Haji Pene make ihram, nah aing nurutan di Arafah bae sakieu geus. Ya kieu bae geus set. Aju daharna ge di lapangan. Nurutan di Arafah bae di ditu. Ulah nyisiran bahan kayak anakna mawa ka grogol misalnya. Bapak menjadi berubah sekarang. Iya. Nomor katilu yaumun nahri. Poean lebaran haji. Qarrabal abdu kurbanahu. Tiap jelema anu ngalaksanakeun kurban. Allah mah teu hayang dagingna. Allah mah teu neuleuh getihna. Tapi Allah mah neuleuh teh takwana. La yanalallahu luhumuha wala dimauha walakin yanaluhu taqwa. Los daging nama jang sia. Dahar ku sararia. Tapi aing mah nilai nu ku aing katarima takwana eta jelema. Fa awwalu qatratin qatarat minal qurban takunu kafaratan likulli dzambin amilahul abdu. Setiap tetesan getih nu nyek celekataneuh nu dipencit ku hiji jelema maksudna korban eta teh ngajadikeun pangampura dosa. Setiap tetes trak mangkaning sabaraha gelaseuh getihna. Iya getih sacek celek baik suara ya. Iyalah poe lebaran. Mulia jasa. Teu bisa urang kuari mah masjid korban kuari teu bisa. Di luar bulan haji urang masjid korban teu bisa. Eta mah ngan sakadar poe eta we poe lebaran jeung tasrek 3 poe. Lamun jelema boga duit kemudian henteu masjid korban rugi jasa. Rugi jasa. Lantaran keur ditongton ku malaikat. Kararieu be malaikat coba tuh si haji itu boga sebenarnya namanya duit. Pan bangunan nyokotan daging bae. Ulah neuleukeun tunjuk aing atuh. Biasa bae. Aduh. Sabarudak teh ditongton ku malaikat. Malaikat tonton kieu. Ya oh, mana coba si itu. Ci, pan situ mah duit loba ge teh coba si itu. Cet, tuh. Malaikat, itu tuh. Di itu masjid. Laporan, ya Allah. Itu mah tuh, Pak anu mah di anu masjid. Cak Allah, guys. Bukakeun lawang sorga. Bukakeun lawang sorga, dibuka. Lantaran geus dihampura dosa. Masya Allah. Pokona mah geus siapkeun kuari duit jeung celengan jang meuli kebo sapoe 1 juta urang jeung celengan duitnya di mana geus amun sapoe 1 juta teu bisa sapoe 500.000 jeung celengan berarti lamun kuari datang ka lebaran 14 poe nah jadi berarti lamun 500.000 saberapa teh berapa beli gitu embe Garut bude teh cenah kieu duit teh boga tuh sakitu mah geus bae tuh sapoe 100.000 berarti kuari data ka lebaran sabaraha 1 juta nah kabeli embe cisoka embe kacang nu leutik geus kuari mah lamun jadi tukang ojek ngojek kuari sapoe-sapoena tah duit gojekna sing meunang 1 juta ceng celengankeun cek tukang ojek di mana horeng kiai boro-boro meunang 1 juta kadang-kadang babaturan mah nuhunnya sial da babaturan emang ge ai babaturan mah numpang nuhunnya urang heuheuh eta tukang ojek da atuh biasa tapi lamun
aya jahe mah set dek mayar nggak usah ikhlas saya mah udah jadi langganan aja dah saya mah ridho sial tuh tukang ojek Masya Allah geus mah deui teu puguh karu eueuh logak non direm hut karasa yang nyenud ka dieu atuh kang ojek teu bareres 2 3 4 yaumul fitri poe lebaran fitri eta teh lain sembarangan poe lantaran diawali ku puasa setelah selesai puasa sebulan nyana seakan-akan dek nyokot gaji berangkat timah masing-masing ke masjid untuk mengambil gaji cek Gusti Allah syahidukum ini qad ghafartulah kaing dihampura opat hiji poe Jumat ngeunggus kolot mah geus bae geus poe Jumat ulah ka mana geus kolot bang geus bae poe Jumat ulah ka mana ulah ka masjid-masjid di imah bae teu beres teh kolot poe Jumat yaum arbah lebaran haji jeung lebaran fitri poe nu opat eta mah lain sambarang. Nah eta teh Sidina Umar teh di mana eta menangna pertimbangan cek Sidina Umar salat zuhur 4 rakaat ketika dijadikeun Jumat jadi 2 nu 2 deui adalah khutbah teh adalah bagian daripada salat nu 2 rakaat mantap teu benang sambarangan khutbah eta mah ulah ngaco-ngaco sebab salat keneh hiji kudu boga wudu 2 teu meunang ka kitu buka aurat merga 3 teu meunang ka pasil teu meunang ka pasil lantaran salat keneh mata ulah acak-acakan banyak khutbah sagala nyaritakeun kabeh khutbah nyaritakeun Agustus khutbah jarang nyari teu beres eta mah khutbah salat nu 2 rakaat teh jadi khutbah mantak geus teu bagus teh kudu ditarjamah aja teh salat pengertianana salat geus lamun deuk ditarjamah meunang cek fikih narjamahkeun nu dibaca lain ader-aderan ieu kuarikan ader-aderan tungtung nama urang jadi hebat henteu ngadengikeun khutbah sugan tambah takwa aja henteu nah karena itu tah geus bandingan bahasa Arab daripada besi ngarusak meundang diterjemahkeun narjamahkeun babacaan nu dibaca ai nu dibaca nangan sabaris ai ngacona boh mun teu ditek-trek ku masyarakat trek terus bae terus eta bangke turun khutbah maning dirantai khutib kos kitu asupkeun ka sumur nah eta jadi pengertian ada lain khutbah ceramah gaganti salat 2 rakaat nu tadina zuhur 4 jadi 2 deui jadi khutbah geus khutbahna teu meunang ngaco aya aturanna geus khutbahna ge kudu aya hamdalah kudu aya sholawat kudu aya Quran kudu aya wasiat kudu aya doa Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat doa eta teu sah salat kabeh dak perhatikeun aya aturanna ieu mah lain khutbah-khutbahna teu diuk teu sah sebab diangkat sarakaat geus dipisah 2 khutbah teh sarua jeung 2 rakaat diuk heula diuk karak nangtung deui mun neretet bae jana diukan heuy ai sia goblok sia aing garusak salat aing sia nah eta lan mah khatibna kudu nu paham ulah tarjamah acak-acak ieu mah salat ndek khutbah mah nya ndek ceramah ketas Jumat atau meme Jumat ceramah sadekna nya da tekan budak ngebudak geus tah cenah nu ngadengekeun atuh karasa ku sia berarti sia teu dipake karasa ieu mah keur salat ieu mah ditah Allah tungtung nama pan kulantaran salat
Ieu kan anu ngadengikeunage teu meunang teu ngadengikeun. Idza sa'idal khatibu 'alal mimbar fala tatakallam. Wa ma yatakallam fala faqad lagu. Wa man lagu fala jum'atalah. Deuk kumaha coba? Di mana khatib naik ke mimbar, ulah ngomong, awas urang. Lamun ngomong berarti lalagaan sia lain keur salat. Wa man lagu fala jum'atalah, teu boga jumat sia teu sah. Ye, atuh mah khatib berang lalagaan. Bila perlu main coklat di dieu. Ye, atuh khatib da kudu dula-deuleu pan ieu kos ge, oh berarti robah khutbahna atuh. Geus babarodo masyarakatna, atuh khatibna kudu pinter. Oh, ngarusak aing khatib khutbah aing. Ulah dipaksakeun. Berarti barodo, geus atuh bere penerangan atuh ku khatib. Bere penerangan, ulah datang ka ngarusak salat teh ieu salat Jumat teh rusak atuh kabeh ge dikarubah. Ge acak-acakan. Tah, ieu keur sakalian nyaritakeun Sidina Umar, ieu bulan ieu, nu mata 40 gaganti ta'zir. Nah, ieu ge khutbah gaganti salat. 2 rakaat jadi khutbah. Hendak teu bisa. Teu meunang teu buka wudu hati-hati. Jeung teu meunang lalagaan. Urang bae urang nu ngadengikeun teu meunang nundutan. Nya salat nundutan. Di manggeus adzan Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu asyhadu an la ilaha illallah. Geus bare nangtungnya nama. Khusyuk jasa. Aduh nu digigireun ngantep deui. Arubah imam geus mulai Allahu akbar bismillahirrahmanirrahim nya kakara kudang. Nya deuk nangtung isin. Deuk diuk bae pan nya ada salat. Kumaha aingnya cek kira. Saya si hade. Ya urang bae urang heula mimitian sing rapih. Jangan masjid nu rapih sebab ieu mah Jumat salat ieu mah lain lalagaan. Bisi aya khatib anu ngaco urang henteu bisa negor khatib pindah. Salat Jumat pindah ye urang di dunia moal kebel dibawa acak-acakan ku khatib bloon ieu. Teu nyahuan bawa eta salat acak-acakan segala jaritakeun ngaler ngidul ngetan kul tarjamah nu dibaca. Lain haju acak-acakan. Hai tarjamahkeun alhamdulillah hamdan katsiran alhamdulillah sia ngaco aing mah kagok aing ku suara sia. Aduh masya Allah. Nah tarjamakeun terus ayat da terjemahkeun wasiat da terjemahkeun aya ditarjamakeun mah peuteuna naon narjamakeun usikum iya ya taqwallah kula wasiat ka kaula jeung ka mareh kabeh takwa ka Allah sing hararade teu naon tah beres Jumat imamna main catur pan tadi usikum ayuhan nas tegap ayuhan. Hai manusia ditatak lah turun khutbah main catur geus bandingan bakeun golok ai sia takwi usikum naon sia hah hayu jeung aing main caturna sia golok tah eta khotib anu bener ulah main tunjuk khotib asal khotib nyandakan wasiat malulu ayuhannas ittaqullah waf'alu khairal la'allakum parat urang kadinya teh ka khatib Waalaikumsalam jangan nonton TV aing teh senang khatib kos kitu ya Allah ya Rabbi ikan salat masalahna ai ceramah maki pudoli acak-acakan los udah walain salat tamanya nama sapira bisnis aduh ieu kudu bageun tepati ya Allah ya Rabbi Karim itu kan ada perubahan-perubahannya nama daerah ya perubahan sih atau bencana
Kadangin aku orang kutub berapa nih. Coba ge. Jadi bayar ngomong kan. Aku tuh berapa di kos gitu. Iya khutbah berarti gaganti soal sing hade. Geus hati-hati degekeun ku urang. Perhatikan lengan orang temenang uca aco ka dieu nunjuk doangnya nunjuk jadi masalah masa keur salat nunjuk. Wa man lagha fala jum'atalah. Lalagaan berarti tunjuk ngomong ngobrol fala jum'atalah teu sah jum'ana sia. Eta cak Kangjeng Nabi. Sok dibaca kurang iza saidal khatibu 'alal minbar fala tatakallam. Wa may yatakallam faqad lagha wa man lagha fala jum'atalah. Kurang beungeut sia anu teu bujuma. Ya Allah ya Rabbi. Eta hadis eta kan dibaca. Tuh urang mah ji sugan teh naon cenah hartina makana tanyakeun atuh ji sugan teh eta mah hadis naon bae idza sa'idal khatib 'alal minbar di mana naik seseorang khatib kana membiun mimbar fala tatakallam ente ulah ngajablog wa may yatakallam sahaja lamun ngomong faqad lagha berarti heureuy lalagaan. Mun lago fala jum'atalah cak Kangjeng Nabi jelema lalagaan berarti teu sah Jumatna. Tah abeh tenget urang besi salat di lembur urang terjemahanana ngaco urang negor teu bisa pindah. Salametkeun awak urang di akhirat aing waduh kos kiamat ieu pan salat ieu mah lain ceramah ieu mah lain. Madak kula pernah di Garut pajubah terus di Bandung Salat Jumat milu begitu salat Jumat waduh ngaco ieu mah khutbah acak-acakan kieu langsung zuhur. Nah zuhuran salat. Salametkeun salat waduh bahaya. Pernah deui di Bandung di Bandung ka dieu set pa Jumat jeung guru malah di Bandung jeung guru ti Cililin dekat dieu dekat Banten mampir ka dieu pa Jumat hayang pa Jumat nyanan. Pas itu harita pada larang langsung sholat Jumat di Cililin rada beurang sholat Jumat pada larang sarua Jumatna kos gitu Noel zuhur acak-acakan khutbahna salametkeun dili urang tapi ulah yen fitnah tegor heula ieu teh kapan khutbah ieu mah gaganti salat teu meunang ngaco lamunnya ngaco bae terus bae pindah urang mah nya terus bae urang nuturkeun ngaco di atuh lagi salat ieu mah salat mantak sing hade salah mah kan engke tanya pan pan ngaji deukeut ka masjid ieu sih kok masjid ka ditu jumahna teu meunang kana pindah-pindah kumaha aing bae geus bongan sia ge kumaha sia atuh aing kumaha aing lain mah haji papan eta teu kapisah masjid imah kajeun aing mah geus ngaji kos kieu ge sia moal so amat aing kadang-kadang sok tungtung mah gelut bae di dinya ayo salametkeun sing ade urang kan moal kebel di dunia aju engke di akhirat urang aduh lamun ka neraka ku gara-gara urang salat Jumat teu ditarima deui kumaha coba ieu salat Jumatna cek malaikat teh rusak padahal mah teh nyaho pan sia ngaji bae teu didengekeun saekeun hulu sia ku aing sia cek malaikat neraka sia deui kumaha coba urang emang Sayyidina Umar bisa ngalawan ke malaikat potongan urang mah pan gepeng bisa mantap ke Sayyidina Umar orang minta tolong ke Sayyidina Umar tolongannya aing jatuh wau ka sia sia tilok hadiah tilok naon tilok aing hendak kumaha coba je tah badak salametkeun rapihan ibadah urang adimis shalat 'alal habib Muhammadin أدم الصلاة على الحبيب محمد
بمحمد فقبولها حتما بغير تردد أعمالنا بين القبول وردها أعمالنا بين القبول وردها إلا الصلاة على الحبيب محمد يا ربي بالمصطفى الله الله بلغ سيدنا الله يا الله واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا الله يا الله محمد ذو الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا الله يا الله يا ربي بالمصطفى الله الله بلغ مقاصدنا الله يا الله واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم الله يا الله نبينا الأمير فلا أحد أبر في قولنا منه ولا نعم الله يا الله يا